Masak lauk di kuah kuning, hayu besti masak deui. Tah ieu teh si lauk nilana nya besti digorengkeun heula. Tuh besti geus kieu mah balikeun asak diangkat we nya besti. Tah ieu teh si lauk nilana teh deuk dimasak kuah koneng. Bumbu namanya make bawang beureum, bawang bodas, muncang, make jahe, make kunyit, make salam sereh jeung laja tong poho. Nya besti tah si bumbuna teh di blender ambeh cepet heueuh. Tuh minyakna geus panas mah gebruskeun we ieu teh tah. Tambahan we ieu teh bumbu aromatikna heueuh. Tuh geus kieu mah geus seungit besti dicaian we sing raralobah heueuh caina. Tambahan we ieu teh nya ku uyah penyedap jeung kaldu. Gulaan we besti saeutik. Tah si laukna asupkeun we ieu teh tuh. Baya antepkeun beh meresep tambahan ku tomat bawang daun biasanya besti tuh geus asak ieu teh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.